Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Moga-moga orang muhalaladir ti dieu kabeh sing di aku umat Kanjeng Rasul, amin. Al mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus sadayana para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, garis miring tokoh pemuda, khusus para dewan guru anu alhamdulillah parantos tiasa halaladir. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Allah, amin. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah menawi ayah, urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pajabat anu saloleh, teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kum sadayana masyarakat kampung Cipari anu alhamdulillah dina saah ayeuna ngayakeun perayaan Rajaban. Mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah, amin. Urang doakeun ieu mudah-mudahan budak Cipari berkah sababiah Rajaban engke jaga di akhirat kabeh ngabring ka surgana Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tegagantun ke seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, kum sadayana masyarakat, as'adakumullah. Bu, ibu, wih, cager, ngantuk tacan bu, ampuranya sawarana kulang geus dobrak. Hayang dimakluman ku ibu-ibu, ku panitia di tanggal hiji kula ider-ideran bae alhamdulillah, tapi kula syukur sanajan sawara biak pamajikan mangaleun Tuhan bae. Ieu nangtung ta calik ieu, calik bae lah laleuleuh kula. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan berkah ieu Rajaban, urang nu halaladir ti dieu kabeh sing disalalametkeun ku Gusti Allah, amin. Sing diraksa tina sadaya penyakit, amin. Sebab ieu ceuk beja corona datang deui, bahkan mamawa indungna cenah ge ngaranna Omikron, jigana tahun hareup mah bapakron sagala. An aing ku anena pihewaeun ieu corona lebah kamari tahun baru eueuh, Imlek eueuh, Waisak eueuh, Nyepi eueuh, kok ieu barang Rajaban datang deui. Nek mulut nek Rajaban nek mulut hadirna, bahkan nek lebaran pihewaeun. Tapi geus deui lah sabode teh nek corona teh nek kumaha teh nu penting mah ieu pamarentah ulah sampai ngayakeun lockdown deui bae. Sebab gara-gara lockdown jelema gara ring teh di lembur kula ngalideg jelema masya Allah anu kalengitan perusahaan, bahkan loba anu dipecat, bahkan tetangga lembur kula mah aya nu pipisahan gara-gara salah kita usaha pamajikan teu tarima. Eta efek corona teh efek lockdown pun teu lain pagawe bae, kiai ge bada rangkrut kumaha tukang caramah. Ye tahun buri 2 tahun kula lanjung proyek laleungit acak-acakan. Hajat batal, mulut eueuh, hajat batal. Biasana bulan puasa kula boga duit, tahun kamari mangadakom kula sabulan. Tapi alhamdulillah efek lockdown kula ngadakom bae di imah pamajikan keureueuh deui bae. Terus ya terus. Itu Jakarta. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ceng 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 ceng. Letik. Ulah lah tahan. Bapak gede dia keur nyari duit kan. Isra wal Mi'raj
ialah salah satu peristiwa anu terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ieu teh merupakan amrun ilahiyun, hiji perkara sang ilahi Rabbi anu la tudrikuhul ukul, moal kaidrok ku akal manusia. Maka sehebat apapun otak manusia, sehebat apapun akal manusia, pikeun nafsirkeun kejadian Isra wal Mi'raj moal aya anu mampuheun, moal aya anu sanggupeun. Naon sababna? Sebab ieu mah lain perkara otak, lain perkara akal, tetapi perkara iman. Makana wajar eta baheula ketika Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul uih ka kota Mekah, isuk-isuk dikumpulkeun masyarakat sekitar Mekah, bebeja Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul kula keur peuting tos Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa terus naik ka luhur langit, balik deui ka alam dunia, memeh subuh geus datang. Eta masyarakat di kota Mekah loba anu teu percayaeun para hadirin sadaya. Ulahkeun anu kafir, ulahkeun anu gebur, anu Islam ge, anu geus iman ge ngadadak jadi kafir. Kunaon? Ku saking teu percayana. Kunaon bisa teu percaya? Oh, karena otakna hebat, akalna jenius, tetapi imana lemah. Tapi jauh daripada itu, alhamdulillah orang cicing di kampung Cipari, kurun orang teh jauh jeung baginda Rasul ribuan tahun bedana. Bahkan orang teh henteu langsung ngadenge ti Kanjeng Rasul, tetapi dengan bekal iman ke Allah, iman ka Kanjeng Rasul, iman kana Al-Qur'an, urang anu halaladir ti dieu kabeh yakin, kabeh percaya bahwa Kanjeng Rasul parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah di perayaan aja dirayakan ku budak Cipari sakieu mah atuh rame, panggungna mewah, salona bagus, ibu-ibu nage pinuh, teh kokom hadir, teh encun hadir, teh itoh aya, ari si Ida si Nining aya, si Iong aya, si Iong Memunah hai Memun lengkap di dia mah alhamdulillah. Ya rayakan rajaban ke orang unggal tahun. Namun sebabna, sebab hikmah daripada rajaban teh luar biasa. Eta Kanjeng Rasul ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, sakabeh perkara anu kapanggih ku Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj, eta teh ngajadi sebuah dilalah karena perkara sabada terjadina Isra wal Mi'raj. Mana di antarana ketika Isra wal Mi'raj Rasul ku Allah diperintah salat dina 5 tempat, eta teh ngajadi dilalah karena salat 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan Kanjeng Rasul papanggih jeung perkara 17 perkara papanggihan, eta oge ngajadi dilalah karena 17 rakaat sapoe sapeuting, dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj eta baginda Rasul para hadirin sadaya dibawa jalan-jalan ku malaikat Jibril ka surgana Allah, can aya manusia anu asup ka surga tetapi kanikmatana geus ditembongkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul, eta oge sami ngajadi sebuah dilalah ka urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia daek ngalaksanakeun pagawean ahli surga. Bahkan di samping ka surga kana neraka, can aya manusia anu lebet kana neraka tetapi siksaan ku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul, eta oge sami ngajadi dilalah ka urang sadaya supaya ieu urang hirup di alam dunia teh ulah wani-wani ngalaksanakeun pagawean ahli neraka. Bahkan nu paling hebat baginda Rasul ketika memeh berangkat para hadirin sadaya dibedah heula dadakna, dioperasi heula hatena, dibersihan sakabeh panyakit, sakabeh runtah anu aya dina hatena dikaluarkeun heula ku malaikat Jibril. Naon sababna? Rek ngahadap Gusti Allah zat anu maha suci. Eta oge sami ngajadi sebuah dilalah ka urang sadaya. Ternyata ieu urang hirup di alam dunia teh ketika rek ngahadap Allah, rek salat 5 waktu, hate urang teh kudu bersih. Geus ieu hate teh ke urang wayahna bersihan panyakitna, ubaran saeutik-saeutik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mandang manusia hidup di alam dunia, Allah teh henteu nempo jabatanana, Allah henteu nempo gagahna, Allah henteu nempo ilmuna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah teh henteu nempo jabatan, Allah teh henteu nempo cek paribahasa gagah jelmana, Allah teh henteu nempo ilmuna. Justru sanajan cenah jabatana luhur, jelmana gagah, ilmuna gede, cek batur kiai ari hatena goreng bauh nanaonan di hadapan Allah para hadirin sadaya.
geus ye bab hate kurang beresihan ubaran saeutik sebab dina hate urang mah loba penyakit pan urang boga penyakit dina awak teh laju berobat bae bener teu Bu nyeri hulu laju keleuyeung bae ka Ar-Rahman nyeri beuteung pan keleuyeung ka Ar-Rahman euyeung ka Ar-Rahman cek dokter tiap Bu apa keluhannya ini cenah dok beuteung saya kenapa perutnya saya mah cenah dok kalau telat makan cenah kekerecekan kalau habis makan cenah arareunga atuh cageut cek dokter tah terus apalagi cenah Bu keluhannya ini cenah hulu juga dok kenapa kepalanya saya mah cenah sering lalanjung apalagi cenah kalau hudang dari HS cenah langsung aja cenah euyeugan cek dokter euyeugan itu apa Bu ya goyang-goyang cenah Bu tadi aja cenah turun dari motor nih aja cenah saya ngajongklok ih hewan budak Cipari ya emang kita budak Sunda mah gitu ke ulahkeun berobat budak Sunda mah kerapat deh gedung DPR ngomong Sunda kita kamari pan di Jakarta gara-gara ngomong Sunda didebat ku Artaria Dahlan tanpa saya ke Kiwari bener tuh eta budak gara-gara debat bahasa Sunda doang kot dararemo sidang kene ke Kiwari cek ulama eta Artaria Dahlan boloon nek naon nyaramanan bahasa Sunda jak ulama pribadi pun dan ulama bangga jadi budak Sunda ibu bangga jadi budak Sunda bangga ulama jadi budak Sunda sebab bahasa Sunda mah luar biasa satu kata loba maknana ulah jauh-jauh ngomong ke segede makan memakan bahasa Jakarta mah cukup ku makan tapi bahasa Sunda oh Masya Allah ngalidek jasa tuang dahar emang sarapan nyatu barang hakan cacatrek babahak lelebok jajablok babadog sagala oke Nabi bisa nerapkeun Kiai nuju tua RT eukeur nyatu meong eukeur babadog jajal bahasa Jakarta Kiai sedang makan RT sedang makan meong sedang makan RT jeung meong sarua bae daharna maksudna halaliu pan Kiwari gara-gara bahasa Sunda urang doakeun sing geura cara ragur amin kunaon eta bisa haliu intina mah gara-gara goreng hate para hadirin sadaya lamun cara ragur mah hatena moal kur para rasea geus awas yo berkah rajaban ulah ngan ukur awak anu diubaran tetapi hate urang ge sarawa ubaran wayahna sebab loba runtah loba panyakit dina hate urang mah mana salah satu penyakit hati teh Ustad nu kahiji penyakit hati teh anu wajib kurang diberesihan ialah at-takabur cek budak ieu teh mah gede hulu alias sombong eta sombong teh penyakit hati ulah dikukut sedangkan zaman Kiwari eta jelema kadang-kadang sararombong komo kabeli motor laju be hewan teu piraha boga enmet bari jeung ngiridit kot langsung diupload nyiar HP hai guys saya mau nge-review nih nge-review apa saya habis beli motor baru oh hebat ya iya dong saya gitu loh jepret diupload pinekeun teh jelema Kiwari pamuda pinekeun meuli RX bolong-bolong acan motorna ge pihewaeun Pat sohor hayang ka deuleu kita tanggap dijajal ka girang kalan deh ngajajalna isuk-isuk poho make calana ngan make samping doang membat kaki dong ini sak sampingnya cek tetangga he cenah ka herang amat nang meuli keur kamari membat deui ka barat jeung sat deui sampingna cek tetangga belah barat he cenah ka herang amat muhun cenah nang meuli keur kamari parokna mah motorna meureun nu herang oreng mah kanjutna ka cepeteng motor nek naon sosombongan siapa muda hei awas ya ieu bab sombong jauhan kurang palau diri sadaya naon sababna sebab eta sombong teh awal daripada sebuah kehancuran teu saeutik jelema sombong pengusaha sombong diacak-acak usahana ku Allah teu saeutik kiai sombong dari aku ku masyarakat geus awas ulah sosombongan sebab sombong mah palau hadirin sadaya geus aya contona iblis keur cicing di surga ku Allah diusir eta gara-gara sombong
Tapi raha kita sujud doang ka Nabi Adam. Cek Allah di Al-Qur'an, wa idz kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jagus ya Allah, hei malaikat, sujud anjen kabeh ka Nabi Adam, sujudan tahiyatan dengan sujud penghormatan, bil inhinai ku jalan ngabongkokeun tulang pongku, eta kabeh malaikat ngabongkokeun tulang tonggong sujud ka Nabi Adam ngalaksanakeun perintah ti Gusti Allah, illa iblis, kecuali tangkorak iblis. Cek Gusti Allah, iblis pan dia mah cicing bae. Cek iblis, ana khairum minhu, Gusti ulah teh lebih mulia ti Mang Adam. Adam mah diciptakeun tina taneuh, kula mah tina seuneu. Unsur seuneu teh lebih hebat daripada unsur taneuh. Cek Gusti Allah, sombong dia iblis. Keluar dia di surga, sebab surga lain tempat jelema sombong. Iblis diusir gara-gara sombong. Kamu urang kan awas, ulah sok sosombongan. Ya teh pantes disombongkeun ke urang hirup di alam dunia. Kiwari cenah urang boga dunia titipan eta mah ti Allah. Boga ilmu titipan ti Allah, boga jabatan eta mah titipan ti Allah, lain jeung sosombongan. Urang mah teu pantes teu paliger sombong teh. Da urang mah kabeh nu sugih, nu bodoh, nu pinter, asal nama kabeh ge ku Allah diciptakeun tina perkara anu hina. Di mana Ustaz? Awaluhu nutfah, asal urang mah kabeh ge tina nutfah. Naon eta nutfah? Nutfah teh bahasa Arab, lamun cek budak Jakarta teh mah sperma. Lamun cek budak dia teh mah cipeureum beunta. Lamun cek budak Belanda nama cipecuh. Bahasa Belanda eta mah. Lain bahasa Sunda eta teh asalna bahasa Belanda, sejarahna kieu eta. Nu mata kayak cipecuh. Keur Belanda ngajajah di Indonesia, milu meuting dina budak Sunda. Budak Sunda na kabeneran keur marende pamajikan. Atuh ngaran marende pamajikan beureun etana acak-acakan dina samping-sampingna warna hideung. Barang subuh-subuh disampaikeun dina gantar hareupeun imah. Pas Belanda hudang beureun pararutih dina samping. Cek Belanda, "What is this?" Artina mah naon inu putih dina samping. Budak Sundana isin ngajawabna, cek budak Sunda, "Ciduh." Belanda na rada torek, cek Belanda, "Pucuh." Atuh kiwa. Jadi penjual kewan eta teh barang hina. Cok sae eta mulia hina. Bisi teu percaya budak Cipari lamun teu penjual hina jadi suk jajang ka pasar Maros. Mawa menang sapalastik. Leungeun katuhu mawa endong 1 kilo. Leungeun eta mawa eta sagelas, leungeun kede. Nongkrong hareupeun pasar. Endog 1000 hiji dibeli tah moal. Dibeli endog mamang. Tapi jajal nu eta. Din aqua pejuh naon eta ka pejuh saat pejuh kula budak mana budak Cipari teh hayang kula didereg ge barang hina eta teh makana urang kabeh ti ngasalna ulah sok sosombongan. Ieu mah cenah urang boga harta eta mah titipan ti Allah, urang boga ilmu titipan ti Allah, urang boga jabatan eta mah titipan ti Allah. Allah nitipkeun harta kan awak urang, lain jeung sosombongan, lain jeung pamer, lain jeung mapanas tatangga, tetapi Allah nitipkeun harta kan awak urang nu kahiji jeung ngabelaan agama Allah, nu kadua palah hadirin sadaya jeung ngabelaan makhluk Allah anu lemah, tuh fakir, tuh miskin, tuh anak-anak yatim, tuh janda, tuh jompo, kadinga sumbangkeun harta urang. Nu katiluna Allah nitipkeun harta kana urang jeung siar Islam. Mana syiar Islam? Tuh muludan, tuh rajaman, tuh pengajian saminggu sekali, tuh ngabungkus masjid, eta teh sarua kalau hadirin sadaya. Ngahirupkeun Islam, urang teh ngabangun masjid ulah asa-asa, kiwari Cipari keur ngabangun masjid, urang ngadoa ka Allah, berkah rajaban singgah beres. Amin. Atuh budak kendak bae urunan hayang beres. Ieu mau ngomong hayang beres ada lebah ditagih nyara rumput. Behewal ada ngedit motor kabeli 20 juta, meuli TV 5 juta kabeli, kulkas 4 juta kabeli,
Ari ditagih masjid pehewaun kote lalu nas enakeun aya nu kitu di aya ya pasrahkeun ke Allah ulah leutik hate ari jeung jalan kabagusan mah insyaallah budak Cipari niat dina hate ajab dina hate Gusti kula hayang ngabangun masjid kula mah hayang leuwih tina iuran 3 juta kula mah hayang 10 juta nyumbang ajaman dina hate insyaallah kengel jadwal pimilikeun amin ulah asa-asa urang ngabangun masjid teh eta keur ngengcelengan pi akhirat insyaallah jaga bakal panggil kurang di akhirat ulah asa-asa para hadirin sadaya justru manusia hidup di alam dunia ngabangun tempat ibadah salah satu nak masjid maka jaga di akhirat ku Allah bakal dibangunkan gedung di surga Allah amin ulah asa-asa sing kompak ngabangun masjidna hirajabana muludana satahun sakali hirupkeun ke urang cek beja muludan mah di masjid rajaban mah di dieu ulah diletik-letik gedekeun kurang ramekeun ku urang insya yo urang uruna papatungan budak ngora dihareup kiwari mah ulah ditahan kolot sebab kolot mah geus kolot makana kula mah bunga ieu lamun cenah diondang rajaban diondang muludan panitiana budak ngora naon sebabna insyaallah ari budak ngora mah otakna masih keneh sing-sing moal aya istilah pohoan moal beda jeung aki-aki lamun panitiana aki-aki sering keceplosan kula tidak menang berkat nu ieu pohon itu pohon yang katinggalan saboboko doang berkat bahkan pernah eta kula teh cara mah panitiana kolot cek nu hijina gerasupkeun cenah melona jeung kiai gerasupkeun melona ngomong melon hoy mah kalapa ti luhur salah ngasupkeun ulah kalapa ieu pamuda ieu Ari kula manggeus husnudon bae ieu cek kula Cipari madak atuh deket Duren Haji Arif doang nangkadu berkatna ulah loba-loba pamuda 10 hulu ge sedeng ulah asa-asa urang boga harta yo hirupkeun urang syiar Islam muludana rajabana yo komo nu sugih mah mun bisa teh panghareupna ieu rajaban nek rajaban teh nu sugih mah culukan panitia cek nu sugih teh jadi dia ka dieu cek paer teh aya naon bah ulah aya naon ieu pandara dia nek rajaban geus meunang can di duit kira-kira cek paer teh ku asal ditagih ku nyara rumput bae pihnekeun piraku cek nu sugih can meunang sama sakali aya cenah saparok mah jeung tenda geus aya jeung salon geus aya jeung nu kori geus aya ari nu can aya jeung nu cara mah ari kitu pugu cenah ditargetkeun mah ku budak pamuda cenah ieu 5 juta ngan cenah ieu menang duit karak 3 juta bingung kula nyar tambahna cenah asal ditagih cenah geus teu boga bae ngomongna cek nu sugih teh ulah mikiran dia kakuranganna mah teh sebab aing di depan sugihna usaha aing mah maju dadari mah hayang dahar ge hararese tapi aing mah loba penghasilan ulah sieun kakurangan rajaban teh tanggung jawab aing bila perlu targetkeun eta jeung cara mah 7 juta cek RT boro-boro 7 juta 5 juta gitu menang ulah pikiran tah ti aing 4 juta na pak hijikeun ka dina jadi 7 juta pikeun kanu cara mah untuk nama itu mau kadang-kadang nu sugihna lebah ditagih nyara rumput asal ditanya bah nek rajaban geura tagihan bae cenah nu sejen ke abah nuturkeun ka moal aku nuturkeun ulah asa-asa wase bae selapkan harta orang pun bisa orang yang celengan saminggu sekali rajaban yo nyisihkeun muludan yo nyisihkeun sebab insyaallah eta harta anu urut ngahirupkeun syiar Islam jaga di akhirat bakal panggih ke urang amin segala harta lain jeung pamer harta lain jeung panas masyarakat harta lain jeung sosombongan yuk gunakeun harta urang kana jalan pake karidho ku Gusti Allah para hadirin sadaya mana deui anu ulah pake kasombongan ilmu ulah pake kasombongan ta ilmu urang dititipan ilmu ku Gusti Allah jeung magahan jelema bodoh hari kitu cenah ustad eta jelema nu berilmu bisa sombong bisa justru ahli ilmu kadang-kadang panggedena sombongna kunaon sababna sebab iblis ngabogaan anak buah ngaranna jin abyan anu khusus diutus ku iblis eta tukang ngadatangan tukang ngagoda kana ahli ilmu kana para kiai supaya sombong dengan ilmuna maka ketika kiai geus katempelan jin abyan manehna ngarasa panghebatna ngaji manehna ngarasa panggagahna akhirna ustad anu sejen dicakrata kabeh ku manehna lah cenah setan ustad kamari cenah ustad sasapihan
awas ya ulah ngeunah-ngeunah orang ahli ilmu ge bisa sombong makan awas ulah pakai kasombongan. Tugasna ilmu teh para kiai ngamalkeun hiji pagahkeun ka masyarakat, nu kadua syaratna teh ketika magahan ka masyarakat sing ikhlas ulah sok ngarep-ngarep bae sebab eta penyakit kiai mah di mana-mana ge ngarep-ngarep dibere bae tomak teh ngaranna aku mah tukang caramah mah gede jasa tomahna. Kula ge tukang caramah teh ngarasa bersih hate kula kadang-kadang sok boga pangarep-ngarep bae teh memeh berangkat tadi ge kula memeh leumpang kari ceuk kula gede taleutik budak gede taleutik cukula gede syukur leutik atuh piraku. Tapi doakeun mudah-mudahan kula sing bisa ikhlas amin ya Allah ya Rabbang. Awas ya ilmu lain jeung sosombongan, jabatan lain jeung sosombongan, nu jadi RT, nu jadi RW, nu jadi BPD, nu jadi lurah, nu jadi camat, nu jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi presiden, eta teh jabatan titipan ti Allah amanah ti masyarakat lain jeung sosombongan. Ulah imah kadang-kadang kita jelema begitu boga jabatan nah ih kuat poho ka masyarakat ari keur menehna mangider deh ka unggal dapur wayahna cenah teh kula pangcolokeun cek ibu-ibu boro-boro nyolok kakak cenah kula geus 3 bulan teu dicolok-colok lain nu eta cenah teh lain nu eta wayahna cenah pulang teh wayahna waktuna pangpilihkeun pokona mah cenah lamun kula meunang lamun sampai kula jadi lamun sampai kula duduk cenah masyarakat mah pokona mah tenang bae bener bae begitu geus meunang adalah jalan rusak ge tenang bae masyarakat paeheun deh tenang baik rajaban deh tenang baik eta ciri perhatian sadaya bas ulah kos kitu urang mah ketika boga jabatan cicik di mana baik entah jadi RT entah jadi RW entah jadi lurah bupati gubernur presiden urang teh sing inget ka masyarakat kunaon sababna sebab urang teh bisa jadi boga jabatan jadi RT RW lurah sampai ka luhur ka ditu kuasilah boga jabatan urang boga gaji kuasilah orang boga gaji kurang teh kajian ima kabeli motor kabeli mobil eta teh nang milih masyarakat bener tak mun teu dipilih masyarakat na urang teh moal jadi makana ketika orang jadi boga jabatan yo lain jeung sosombongan tetapi abdikeun awak ka masyarakat awas jabatan lain jeung sosombongan geus penting ieu bab sombong leungitkeun dina dada urang sebab eta teh panyakit hate hiji tah sombong mana deui cenah penyakit hate hasud hasud teh eta salah satu goreng hate lamun jelema ngabogaan sifat hasud hatena engkena bakal nganak mana anakna syirik naon syirik kabita kana milik batur gibah naon gibah ngomongkeun goreng ka batur bahkan namimah ngaduk-ngaduk ka batur eta teh salah satu perkara hasud dina hate urang ulah wani-wani dikukut eta dina hate dan sebab diancam ku Kanjeng Rasul iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab kudu sieun anjeun sadaya teh kana perkara hasud ci Kanjeng Rasul goreng hate teh sirik hasud gibah eta nah sabab lamun aya budak Cipari ngabogaan sifat hasud dina hate nah sanajan ahli ibadah tukang salat tukang ngaji tukang sedekah teka rasa amal ibadah dilebur ku Allah gara-gara ngabogaan sifat hasud geus hayu ibu-ibu bersihan hate urang ragapan saeutik saeutik mun boga keneh hate syirik leungitkeun ku urang sok kabita teh kana milik batur mangkani eta teh rata-rata pagawean ibu-ibu sebab ibu-ibu mah di mana-mana ge eta punten kadang-kadang adalah tetangga meuli kulkas teu pugu-pugu nirisan teh wae dikerok ku anakna teu beureum-beureum kalah keluar gambar kulkas padanya tetangga beli motor setruk langsung dipotong ke rumah sakit datang ke rumah sakit ngadenge beja tetangga nu hijena cenah meuli mobil paeh di rumah sakit awas ya ibu-ibu leungitkeun da sifat sirik gibah ngomongkeun goreng ka batur ulah sok wani-wani gibah kadang-kadang sabatur gumreng dicai ngomongkeun tetangga kan pagawean ibu-ibu mah tadi mana aya jelema sugih diomongkeun aya jelema susah diomongkeun aya jelema korek diomongkeun aya jelema daek barang berek diomongkeun lah cenah si eta mah barang berek hayang kaal ibu-ibu pagawean ngadele pamuda can kawin diomongkeun teu eureun begitu geus kawin jelema can geura boga anak mah diomongkeun bener ibu-ibu ulahkeun kadeundeungeun pagawean ibu-ibu pun kasalaki solongan ge sok diomongkeun gumbreng teh sabatur cenah aing teh kabeneran boga salaki aing cenah goreng adat kana pamajikan cenah galakna ka bina-bina haju cenah geus magalak korek jasa kana pamajikan
cek nu hijina teteh mah masih mending cenah boga salaki koret ge daek usaha barang cenah salaki kula mah cenah uape ngadekeman kanjut bejeng kanjut kanjut teh diomongkeun pegawai ibu makan awas ya ibu eta gibah ngomongkeun goreng ka batur ulah komo sampai namimah mangadu-ngadu teh ka batur ngomong hiji dibejakeun opa batur ngomong koretna ka bina-bina ulahkeun kana deung-deungeun kana keluarga sorangan sok aya nu pelit aya nu kitu di dieu anak sorangan koret pihewal pugu zaman geus modern nanaon mararahal asal anak nek sakola minta duit dibere na gope asal nek lempang dibere gope nek lempang dibere gope sapoe 2 pem anak nurut nawa duit gope menang saminggu malah lanjung atuh anak duit gope lain dijajankeun kalah ka diteleg ku anakna kok teleg bae barang tos neleg duit isuk-isuk dohor ngising keluar duit gocap atuh bebeja kana bapana bah cenah tadi menang diberi duit cenah gope ku abah ku kula diteleg barang ngising cenah kula keluar gocap cek bapana anu bener dia cenah 10.000 ojolkeun ke gopean kabeh nek diteleg cenah ku abah atuh menang 20 koin digelong atuh modal bapana ya awas ya babelit ya awas ya leungitkeun dina awak urang para hadirin sadaya komok kana pamajikan awas ulah sok korek kanu jadi pamajikan aya di desa salaki korek kana pamajikan aya awas ya ulah korek urang teh ka pamajikan khusus jeung bapak-bapak bapak-bapak ulah korek urang teh ka pamajikan ieu mah kadang-kadang boga duit diselapkeun dina peci bisi pagi ku pamajikan teh wae akhirna ku pamajikan teu panggih barang ditepuk beak ku tai geget balolo urang teh sebagai salaki teu pantes korek kanu jadi pamajikan naon sebabna sebab eta pamajikan teh masyaallah unggal poe dicapekeun ku salaki bener teh Bu sok bayangkeun kurang teh pagawean ibu-ibu nyeusehan ngumbah piring nyapuan imah ngaberesan imah ngurus anak nyusuan bapana atuh teureun mending anak mah disusuan dicukup ku 2 tahun geus disapi bapana mah saumur hirup mun meureun beda bae tambah kolot tambah liat atuh hitung-hitung ngegel bahasa urat teh silajuna urang teh teu pantes korek kanu jadi pamajikan sebab masyaallah eta pamajikan unggah poe kurang dicapekeun sedangkan lamun kurang ditapakuran eta pagawean anu dilaksanakeun ku ibu-ibu unggah poe ngumbah piring nyeusehan ngurus imah nyapuan imah eta teh lain kewajiban ibu-ibu tetapi eta teh kewajiban bapak-bapak cocok teu Bu cek ibu-ibu nu pedas ngomongna kita kadengin ku salaki aing tenang ibu-ibu dibela penting ibu-ibu hidup ibu-ibu hidup dengekeun bapak-bapak ieu awas eta teh kewajiban bapak-bapak lain kewajiban ibu-ibu eta mah ari ibu-ibu naon kitu ustad dina tugasna ibu-ibu mangan hiji tugasna naon taat kan jadi salaki nurut kan jadi salaki cek salaki sasapu cek salaki ngubah piring orang jadah cek ibu-ibu aing kalake dibela dibebaskeun deui bae ya awas ya ulah sok ngukut sifat koret jauhkeun kurang saeutik-saeutik eta sifat koret dina hate urang yuh sing barahan buka leungeun urang daek berbagi jeung papada naon sebabna sebab ketika urang daek berbagi jeung papada ngaluarkeun harta urang eta hakikatna lain ngabeakan tetapi ngalobaan di akhirat ku Allah dicatat pahala sedekah urang insyaallah di dunia keneh jelema lamun daek barang berek usahana bakal dimajukeun ku Allah amin geus awas penyakit pelit jauhkeun dina hate urang sebab eta teh salah satu runtah hate yuh balik deui ka awal ka Kanjeng Rasul eta Kanjeng Rasul ketika beres diberesihan hatena karak ditaikeun kana buruk berangkat Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu terus sampikeun ka mustawan ngan memeh bertemu jeung zat Allah eta Kanjeng Rasul salah satuna ku malaikat Jibril dibawa jalan-jalan ka mana ka surga eta begitu muka pintu surga segala kanikmatan teh aya di surga anu henteu bisa dibayangkeun ngeunahna ku urang para hadirin sadaya ngan di antarana kanikmatan surga teh aya anu kapanggih Kanjeng Rasul di surga teh aya golongan manusia anu keur disenangkeun ku para bidadari didaukeun dina korsikna tina emas
di kipasan ku bidadari kipasna tina permata dihibah ku para bidadari hayang naon dibawakeun hayang anu langsung dibawakeun hayang itu langsung dibawakeun senang nu aya sampai baginda Rasul naros cek baginda Rasul wahai Jibril eta saha manusia nu keur senang di alam surga percis jiga raja saha eta teh saur malaikat Jibril wahai Muhammad eta anu keur disenangkeun ku bidadari di surgana Allah eta teh golongan manusia anu di alam dunia na teh ngahidmah kana indung jeung bapakna tur taat nurut kanu jadi salakina berkah rajaban ibu ye sing aya hikmah urang beres rajaban sing bebeunangan balik ti dieu nu hadir ti dieu ibu-ibu baroga salaki boga pamajika bahkan urang boga indung jeung bapa yuk senangkeun ku urang teh indung jeung bapa ulah sampai dinyerikeun ka kolot urang sebab eta teh karamat terbesar urang bungahkeun ku urang nu aya jadikeun raja nu tos teu aya ulah eureun dijarahan ku urang doakeun ku urang setiap tas salat sebab ketika manusia bisa ngamuliakeun kana kolot bakal meunang kamuliaan di surgana Allah geus hayu senangkeun sebab harapan kolot teh baheula kieu keur ngasuh urang teh baheula ta kolot bari diempok-empok jubur nang ning klung geura gede geura jangkung geura bisa marabanin pan harapan kolot teh baheula kos kitu geura galedeh dia anak geura bisa maraban aing tapi kunaon begitu anak geus galedeh kadang-kadang loba anu nganyerikeun kana indung jeung bapa bener tante ngalideg sapan zaman kiwari eta anak nu wani nganyerikeun kana kolot perhatiin sadaya padahal awas ulah macem-macem lamun cenah aya budak Cipari wani nganyerikeun kana indung jeung bapa eueuh pungpurieun di dunia ku Allah bakal dibere kismin di akhiratna bakal dibebaskeun ku Allah kana neraka haram asup ka surga Allah jelema anu nganyerikeun kana indung jeung bapa geus ieu urang hayang berkah usaha hayang berkah hirup kolot karamatna teh angkeun unggal poe penta doana ya urang ya hirup di alam dunia teh bisa kos kieu teh sababiah kolot imah kajian doati kolot mobil kabeuli doati kolot motor kabeuli doati kolot geus awas ulah nganyerikeun kana kolot yuk senangkeun ku urang sebab lamun urang geus wani nganyerikeun kana hate kolot ih ulah macam-macam di akhirat teh pungpurieun ditutup pintu surga ku Gusti Allah sebab cik Kanjeng Rasul aya 3 golongan manusia anu harap asup ka surgana Allah nu kahiji ialah syarikun lillah manusia anu nyakutukeun Gusti Allah nu kadua ialah mudminul khamri manusia anu sok mabok-mabokan makana awas ya pamuda udah korah ieu beres rajaban nu sok mabok eureungan dan sebabna jelema nu tukang mabok mah di akhiratna haram asup ka surga di duniana keneh bakal oleng oleng nu mabok di mana-mana bahkan saur baginda Rasul dengekeun pamuda yeuh sing saha manusia anu ngadawangkeun mabok-mabokan maka ketika paeh diudangkeun di alam kuburna eta posisina dalam keadaan oleng bayangkeun ku kabehan jelema oleng ditanya ku malaikat munkar jeung nakir nyambung ka moal cuk malaikat munkar man rabbuka bari oleng apa lu muka-muka ih dia cek malaikat dusun man rabbuka saha pangeran dia oh ngembat anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa atau digembung ku malaikat bari mabes dahsyatnya awas ya pemuda ulah hau yeuh beres rajaban sing bebeunangan nu sok mabok eureunna dan sebabna rugi dunia akhirat di dunia keneh bakal teleng bakal oleng di akhirat jelema tukang mabok mah bakal ditutup pintu surga ku Allah dua nu katilu manusia anu haram asup ka surga Allah teh ialah akun lil walidaini golongan-golongan manusia anu keur di dunia na wani nganyerikeun kana indung jeung bapakna geus ieu wayahna urang kanu jadi kolot teh ngomong nu hade komo lamun urang boga kolot geus kolot yang geus peot pihewaeun pikeseleun ulah sok disentak di mah kolot geus nini eueuh hayang dahar kalah kali omongan dicacaplak apa ibu-ibu biasana ieu sing hormat atuh bayangkeun capekna kolot urang teh ngadidik urang keur leutik eta urang kiwa di rumah tangga boga anak
ngurusan anak capek tante Bu, capek. Komo umur cenah 7 bulan 8 bulan lagi kokorondongan teureun-eureun nanaon diacak-acak manggih naon we pan dihuapkeun ta orok leutik cangkang bedak dihuapkeun cangkang kueh dihuapkeun bener teu sendok dihuapkeun sendal dihuapkeun manggih dikotok pan dihuapkeun orok leutik capek ngurusan anak teh geus bayangkeun ke urang kiwari capek nang ngurus anak inget anu jadi indung jeung bapak baheula ngurus urang baheula geus heula bungahkeun takolot nu aya keneh ku urang jadikeun raja nu tos teu aya ulah eureun doakeun toong kuburanna satahun sakali mun bisa mah ulah satahun sakali ulah minggu mun bisa setiap malam Jumat jarah ulah cuma kadang-kadang jelema pihewaeun ti leutik diurusan ku kolot lebah kolot paeh kot teu balik-balik acan di Jakarta ditelepon ku dulurna cenah Kak geura balik bapak tos teu aya geura urusan we cenah ku dararia aing mah teu bisa balik sebab aing cenah keur gawe lamun balik cenah aing dipecat ku bos 7 teu balik matang 10 teu balik 100 teu balik lebah ngahol teu balik aya balik kalebur nek kawin pihewaeun euyeuk becek mamangna ih balik dia heuh cenah mang naon kitu dia balik ieu cenah kula nek kawin aya jodohna kula cenah hayang jarah heula cenah kana kuburan bapak belah mana cenah ka kuburan bapak cek mamangna pugu aing teu nyaho iboloon di mamangna aing teu nganteur cenah baheula ngan pandengnya aing mah cek budak nu nganteur cenah ka ditu kuburan bapak dia mah cenah tungtung kidul cirina cenah tangkal berenuk gara jarah beda cenah ka kidul ka ditu tungtung kidul cenah tangkal berenuk ulah salah di kuburan bapak dia euyeuk ka kuburan datang ka kuburan horeng tangkal berenukna dipindahkeun ku pangan kebo kana pager cek ada ka cenah ieu berenuk bae atuh pager dijarah ieu ulah sampe ka kitu urang kadu jadi kolot tah yuh senangkeun ku urang bahagiakeun ku urang waduh cenah ustad hayang kula nyenangkeun kolot mah ngan kolot kula mah geus teu aya kiwari mah cenah tinggal sedihna kula cenah ngadeuleu batur mah cenah lamun satahun sakali meulikeun samping kana bapana meulikeun baju kana ibuna kiwari mah cenah kula tinggal sedih baheula cenah keur aya keneh kolot kula can bisa usaha kiwari kula usaha maju nanaon kabeuli kolot geus teu aya ulah leutik hate sanajan kolot geus teu aya indung bapak tos maot urang cenah hayang meulikeun samping kanu jadi kolot nu geus maot ulah leutik hate sanajan cenah geus teu aya urang boga duit lebaran satahun sakali tinggal leumpang ka pasar ka mana ka pasar Rawu eta di pasar Rawu aya toko samping khusus merekna toko Satar asup kurang ka jero tanyakeun samping ulah bagus-bagus cukup nanyakeun samping tamer bisi BHS mah mahal teuing tamer mah murah tamer mah ngan saukur hijina teh 1.850.000 ulah loba-loba meulina cukup sakodik bae sabaraha sakodik 20 beli kurang bawa balik bagikeun ka Imam Ustad waalaikumsalam aya naon teh ih ka Ustad ieu kula hayang nyodakohan kolot asana cenah lamun kolot kula aya keneh cenah dipakean samping tamer gagahna ka bina-bina ngan hanjakal tos teu aya cenah ieu kolot tah ieu kula sedekah kana ka Ustad jodohkeun indung jeung bapak kula di kuburan nyampe rahmatna ka kuburan insyaallah ngocor rahmatna ka kuburan ulah asa-asa geus senangkeun ku urang kolot sanajan tos teu aya yo ku jalan doa ku jalan sedekah sebab cek Kanjeng Rasul irhamu mautakum bis sedekah karunyaan ku anjeun ahli-ahli anjeun anu tos mararaot teh bis sedekah ku jalan sedekah geus ieu lah para hadirin bungahkeun indung jeung bapak ketika urang bisa ngabuahkeun indung jeung bapak insyaallah aya surga menanti Allah menanti urang sadaya insyaallah beres indung jeung bapak para hadirin sadaya salaki ke urang hormat makana awas ya ibu-ibu ulah sok ngalunjak ka salaki sebab eta salaki teh sanajan goreng sanajan hideung sanajan jendol sanajan ompong eta teh raja urang cek ibu-ibu cenah salaki kula mah ompong berarti atuh rajana ompong ulah asa-asa urang teh ngahidmah kanu jadi salaki hormat kanu jadi salaki sebab eta teh raja dina rumah tangga ari ngaran kana raja mah nu hade urang teh ngomong ulah asa nyeplak bae akhlak urang pake bisi salaki keur ngopi harapan imah urang teh kalewatkeun harapan salaki wayahna rada tungkul punten raja ngiring ngalangkung kitu kuduna ieu mah salaki keur ngahunjar bari ngopi kana ka disepak cekerna goblok bae cuk salakina dia ka bina-bina amat cenah mena sepak bae kana ceker aing kumaha jawabna sugan kula mah cenah linggis ngajepat ya bos ibu-ibu nu hade akhlak kalau jadi salaki eta teh raja urang
sanajan urang hewa 1000 hewa kana salaki ulah sok dibuangkeun ibu hewa kana salaki ngacaprak cidukat muncrat kabeh kana bangun salaki coba ya raksa pelebah dia sing bebenangan eta pangajian ulah ada menang engkrek nanti bang tarajabat imah rajabat unggal tahun muludan unggal tahun pangajian unggal minggu di udang tapi kana salaki kadang-kadang molototan betul-betul aya sok molototan salaki aya hewa komo dalam rencana salaki balik gawe teh menang duit monyong salaki teh menakkeun atuh salaki na pundung lajuna cek salaki aing mah teh beneran cenah boga pamajikan aing cenah balik gawe cenah monyong bae kana aing nek es monyong bae udah es monyong bae kana balik mah monyong ti leuleutik wayahna ibu-ibu sing hormat ka salaki wayahna ngomong ieu nu hade kiwarima mun kamari-kamari cenah urang sok pecas-pecus kana salaki kiwari mah ulah wayahna ketika salaki keur ngomong tungkul dengekeun ke urang sebab aturan tina agama teh kieu lamun salaki ngomongna 4 urang mah pamajikan jawabna 2 bae mun peuleumeu salaki 5 urang mah peuleumuna 2,5 bae cek salaki mamah damelkeun kopi mohon abah kitu jawabna iya masalah kita nyin kopi mah damelkeun kopi nyin bae cenah sareng jaga sekolot yo udah Cipari teh pagawean ulah gitu di bawah bahasa salaki di bawah suara salaki di bawah peuleumeu salaki 4 2 bae bakalah kadibalikeun salaki mah 4 jawab 18 tuh salaki mah cenah ke joges asat abah cenah hayang dahar tuh bari molotot tulak cangkeng nya teu kadeuleu cenah ku irung kakak kita di cenah kula keur ngejo cenah sieuna pareu bae anak ceurik bae piring can di kumah cenah seuseun loba sapueun cenah loba ulah ngomong mah cenah bantuan ka mana ibu-ibu mah eta memang teu di mana teu pamajikan kiai teu pamajikan RT teu pamajikan lurah bikang mah kabeh ge carelewen bener teu Pak bener kan geus teuing bikang mah cerewet ge pantes lamun lalaki cerewet teu pantes bikang mah cerewet ge pantes mun sebabna sebab sungutna ge aya 2 sungut luhur jeung sungut pendek ngan lalaki kudu syukur sanajan eta pamajikan teh bikang teh sungutna 2 tetep nu handap mah ku Allah teh diberian huntu oh bayangkeun Gusti Allah mun aya huntuan sungut nu handap atuh beak nangdeur urang duang ada gorogot jeung galeng-galeng nangguh iya awas ibu-ibu sing hormat ka salaki sing hikmah kanu jadi salaki pake akhlak sapopoe kanu jadi salaki ulah ieu mah kadang-kadang pihewaun muak hareup salaki teu anta parah deui bari keur awal rumah tangga mah teh panganten anyar hayang muak ge kot bebelaan pamit aa cenah ngiring pamit heula cenah bade ka kamar mandi permios heula cenah neng mah datang ka kamar mandi ku bisi isin puak bisi karing ku salaki kuat ditutupan jeung ember muak eta keur awal Pak nganter boga anak 3 mah boh dahar jeung salaki teh hareupeun imah bari diangkat jumur perek jeung salaki diok kabina-bina kudu muak bae hareupeun salaki kumaha jawabna lah cenah Kak kula muak teh eueuh sasaha ieu ari kitu jurig salaki komo nu gendut cenah dikana geus eueuh arahleun nu eta nya puak doang bom atuh blabling bener Kak bisa dicirikeun mun boga cenah pamajikan gendut geus pasti keramik nage baleulah sakali muak plak ulah 3 imah nage ngeuyeug lamun hujan sok bocor pehewaun beda jeung nu kuru ari nu kuru mah tamuak telo kadeng paling geus nganu eta mah mauna alabatan juri nyaho pingsan ge salaki pata puak ge macam-macam teh arkanul hidut salasung cenah puak eta aya 3 ngan ulah dibawa nu ieu mah ulah dibawa balik ka sunna bisa ditanya ku salaki di atas ragaman menang naon menang puak cenah aya 3 ulah nu ieu mah puak aya 3 hiji puak sopan mana puak sopan teu kadenge sawarana tapi datang bauna kana ieu nu kadua aya puak telenges mana puak telenges sawarana harus buadegna ka bina-bina nu katilu aya puak karena puak kabina-bina sawarana harus keluar jeung bukur-bukurna sia eta ya awas ibu-ibu sing hikmah kanu jadi salaki hormat urang teh kanu jadi salaki
ulah dianggap ku peda bodoh tak salaki, ku peda susah kurang dicuekeun dihinakeun ulah. Hormat bae urang mah jadi salaki sanajan susah sadebu susah bodoh sadebu bodoh kewajiban urang mah patuh kanu jadi salaki hidmah ke awak kanu jadi salaki memeh ka sawah isuk-isuk sadiakeun sarapana eta salaki ulah nungguan ditanyakeun kopina siapkeun baju seragamna siapkeun balik ti pagawean yoh bisi melok bajuna seseuhankeun ke urang eta teh ulah dianggap eueuh pahalaan. Ibu-ibu cenah ngahidmah kana salaki unggal poe ulah dianggap eueuh ganjaran eta teh segede ngangsihan kopi be kana salaki isuk-isuk ngangsihan kopi serat sagelas teu karasa ku ibu-ibu eta dosa 1000 dosa murag melalui jarina untung tante untuk geus lamun hayang dihampura dosa ibu-ibu mah unggal poe babari tinggal nyeduhkeun kopi be ka salaki angseuhkeun isuk jam 7 jieunkeun kopi jam 8 jieunkeun deui jam 11 jieunkeun deui mencret salaki ho mau ditanyakan kopi ku salaki kalah kan kita nyieun dewek hewah awas hidmahkeun awak urang kanu jadi salaki hormat awak urang kanu jadi salaki lamun urang geus bisa hormat bisa hidmah kanu jadi salaki insyaallah bakal panggih urang kanikmatan di surgana Allah amin ya rabbal amin nya kitu deui salaki wayahna urang teh sing sayang kanu jadi pamajikan sebab pamajikan kewajibanna hidmah kanu jadi salaki teh sing karunya kanu jadi pamajikan sing sayang kanu jadi pamajikan ulah ngarasa mentang-mentang i jadi salaki salah saeutik pamajikan pot disepak ulah dicabok pamajikan ulah tempo akhlak Sayyidina Umar eta Sayyidina Umar sahabat anu paling keren sahabat anu paling galak salah satunya Sayyidina Umar salah saeutik men penggal bae kana jelema bahkan cenah ge eta Sayyidina Umar mah ketika emosi bulu anu aya dina awakna teh heuras doang kawat ieu hebatna Sayyidina Umar tetapi ketika dicarekan ku pamajikan tungkul lamun pamajikan keur nyarekan teh cicing Sayyidina Umar teh tungkul kadeuleun ku sahabat cek sahabat Umar he anjeun teh sahabat anu paling keren nu paling galak tapi kunaon pas diomongan ku pamajikan anjeun teh tungkul naon tah anjeun sieun kana jadi pamajikan cek Sayyidina Umar kula teh diomongan pamajikan tungkul lain kula sieun tetapi kula hormat kula ngahargaan kana jadi pamajikan sebab kula rumasa anak kula anu ngalahirkeun pamajikan kula nu ngurusana pamajikan kula unggal poe kula diangsihan ieu eta teh ku pamajikan geus kula cicing teh lain teu wani lain sieun kula teh hormat kanu jadi pamajikan geus kitulah para hadirin sadaya eta ketika urang pasea jeung pamajikan cicing lalaki eta teh lain sieun lain bodoh tetapi akhlak anu hade kanu jadi pamajikan sebab pamajikan mah lain hayang dijadikeun tetapi kabeh ge hayang disayangi bener teh Bu geus awas pamajikan teh ulah sok suntak segong pamajikan urang teh hakikatna eta tulang rusuk urang teh pamajikan Ustaz jenah pamajikan kula mah cerewet berarti tulang rusukna cerewet di ditu tulang rusuk papan di mana-mana ge pan tuh lempeng bener teh Bu tulang iga aya lempeng teh Allah kabeh bengkok tulang iga mah terus ulah kaget ketika urang ngadel akhlak awewe kabeh ge bara rengkok salah sautik ngamuk ka salaki bener teh Bu ulah kaget ngan urang nu paham sebagai lalaki kumaha pahamna ngalempengkeun tulang anu bengkok mah ulah sakaligus kunaon sebabna bisi potong terus lalahunan diurut tah kitu urang ge ngobrol jeung pamajikan teh ulah sakaligus lalahunan ulah make emosi yuh dilawan santai bae sakumaha goreng alak pamajikan ulah sampai dicacap lah upamana cenah urang boga pamajikan hobina muak hareupeun salaki ulah disepak sanajan bau karena irung cek salakina teh gen mama di angin di surga mantep aman eta ibu lamun dikitukeun ku salaki marah tak moal paling ngecek ibu-ibu muhun cenah kakak kula tos ganti angin cenah cap jengkol mun sabah hangit cek salakina tapi jajal lamun make urap pamajikan muak hareupeun salaki ambu bau ku salaki cek salaki he cenah ieu puak bau jurig aman ngamuk tak moal ibu pasti jawaban cek ibu-ibu nya ka ambu cenah ku irung bedul atuh jurig ieu memeh karena ieu penting urang teh sing hormat lalahunan ngobrol jeung pamajikan lamun urang geus bisa saling senangkeun pamajikan hidmah kanu jadi salaki hormat kanu jadi istri terus urang teh ngahidmah kana indung jeung bapa nyenangkeun indung jeung bapa insyaallah
bakal panggih kurang kanikmatan di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, eta salah satu nanti surga. Beres di surga Kanjeng Rasul dibawa jalan-jalan kana neraka. Eta dina neraka teh para hadirin sadaya siksaan nuki aya nuki tu aya nuki aya nuki tu aya ngan di antarana aya siksaan dina neraka. Aya golongan manusia anu keur disiksa ku malaikat jabaniyah, digentus hulukna make batu tina seuneuk neraka. Begitu digentus eta hulukna pecah acak-acakan, polok ngecrot, mata ngecloh. Teu aya istilah pae ngan saukur ngajerit ngarasakeun ka nyeuri, diusap cager deui, digentus deui, acak-acakan deui, diusap cager deui, digentus deui, teu eureun jeung teu eureun disiksa sampai Kanjeng Rasul teh malieus micin banget ku saking sedihna ngadeuleun siksaan anu pohara. Naros ka malaikat Jibril, wahai Jibril eta siksaan jeung saha model kitu amat? Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad eta siksaan anu samodel kitu teh geusan manusia anu di alam dunia na wani-wani ngalalaurakeun kana salat anu 5 waktu. Geus ieu bapak-bapak ibu-ibu bil khusus para pemuda, hasil oleh-oleh Isra wal Mi'raj eta teh salat 5 waktu. Makana ieu bab salat wayahna tingkatkeun ku urang teh ulangan ukur sumanget dina ngabangun masjidna doang. Ari lebah ngabangun masjid gotong royong kuat waduh, tapi lebah datang waktu sholat terus beres masjid kadang-kadang hiji-hiji acan tanu ka masjid. Aya rada rame maghrib, hari maghrib mah tadi mana geus pinuh tamang silahar. Datang waktu isya mah trehe deui bae. Komo subuh mah kadang-kadang aki-aki doang udah rata. Ya awas perhatikeun ku urang. Sing ayat penaikan dina keimanan jeung ketakwaan urang beres rajaban terutama salat ya tegakkeun. Ulah ngan ukur maghrib anu diramekeun ka urang. Sebab lamun ngomongkeun predikat berjamaah maghrib teh urutan terakhir. Panggede-gedena berjamaah teh pahalana ialah salat Jumat, nu kadua salat subuh dina poe Jumat, anu katilu salat subuh dina poe biasa, nu kaopat berjamaah Isya, anu kalima berjamaah Dhuhur, anu kagenep berjamaah Asar, anu katujuhna teh ialah berjamaah maghrib. Predikat maghrib mah terakhir, tetapi aneh bin ajaib peminat kalau baca asa maghrib ngalut salat maghrib mah. Makanya iyalah para hadirin sadaya bukan hanya maghrib anu diramekeun ke urang. Yuh arahan ke urang nu geus bisa 5 waktu berjamaahna ku urang tingkatkeun, nu can bisa 5 waktuna yuh arahan ke urang. Tadi mah maghrib doang kiwari mah isya na arahan, terus bisa isya subuhna sanajan cenah kaberangan cenah kula mah subuh kodok wayahna ulah sampai leng bae. Sebab jelema zaman kiwari kadang-kadang hudang jam 8 nek ka sawah maka sawah bae bener teu. Nek gawe mah gawe do komo budak ngora wayahna pamuda yeuh. Urang teh pamuda kiwari geus kataklif ku hukum. Sebab ketika budak Cipari Islam balik boga akal wani ninggalkeun salat sawaktu bae engke di akhirat dina narakana dibebaskeun ku Allah heubeulna teh 11.520.000 tahun. Ajul taliang tai hokkeun geus ulah dilalarakeun di salat. Yuh kurang sanajan kabeja badung, sanajan kabeja deugel, sanajan tukang ulin, sanajan tukang nongkrong, tapi lebah datang waktu sholat mah selapkeun heula ieu awak urang sholat da teu heubeul teu naon paling ge 5 menit. Allah nyiptakeun waktu teh 24 jam. Ari teh bisa doang para wali ba urang teh 24 jam inget ke Allah. Minimal urang teh 25 menit ba inget ke Allah. Mana? Dohor 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, 25 menit. Keur kitu ge jelema inget ke Allah geus hade. Sawas ieu. Abdikeun kurang awak urang sebab eta salat teh salah satu pengabdian urang ka Allah. Sedengkeun urang mah hirup di alam dunia wajib kabehan kudu ngabdi ka Allah. Nah sababna nu matak wajib kudu ngabdi ka Allah. Dapat urang mah punten ieu hirup di alam dunia teh henteu lepas tina pitulung Allah. Sapopoe urang teh timulai molotot tepikeun ka molotot deui eta henteu lepas tina pitulung Allah. Bisi teh percaya tapakuran ku sadayana. Urang asal ti Allah dirizkian ku Allah sing loba ngabdi ka Allah sabab bakal balik ka Allah. Sok tapakur ja
urang mah ieu hirup di alam dunia kabeh ge asal nanti Gusti Allah leres apa teu Bu ti Allah urang mah kabeh ge indung jeung bapak urang mah hanya sababiah wungkul hakikat nama urang teh ti Gusti Allah mata bisa molotot ieu ti Gusti Allah sungut bisa ngomong ti Gusti Allah ceulik bisa ngadenge ti Gusti Allah leungeun bisa nyekel ti Allah suku bisa lempang ti Gusti Allah maka salah jasa lamun aya budak Cipari cenah rek poho ka Allah geus hayu lah urang teh dekat awak ka Gusti Allah bahkan bukan hanya diayatkeun urang di alam dunia ku Allah dirizkian teureun-teureun isu urang bisa dahar jam 8 mah geus meuli baso deui bae jam 11 mah mie ayam deui bae jam 1 tas doang geus nyatu deui bae jam 4 seblak jam 6 martabak beak saloyang memeh hees geus nyatu deui bae teureun balangakan ieu urang hidup di dunia ari kudu ti mana eta ti Allah dirizkian urang balpe ku Gusti Allah makana geus pantes paliger abdikeun di awak urang ka Gusti Allah para hadirin sadaya salat 5 waktu arahan pengajian ku urang yuk laksanakeun sebab eta salah satu pangabdian urang ka Gusti Allah eta bab ngaji ulah sampai dilalawarakeun ku urang mun bisa ieu di kampung Cipari ayakeun pengajian bukan hanya bapak-bapak jeung ibu-ibu budak ngorana giatkeun ku urang beres marhaba malam Jumat yuk ayakeun pengajian teu kudu heubeul setengah jam ge atuh seueuh ngaji mah naon tujuanna supaya urang ngarah ngarti kana ilmu agama nu mata urang kudu ngarti kana ilmu agama pat urang teh diciptakeun ku Allah rek ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah urang mah diciptakeun ku Allah rek ibadah kabeh ka Gusti Allah sedengkeun eta ibadah teh henteu asal ibadah ka salat urang teu asal salat adus teu asal adus wudu teu asal wudu kabeh ge kudu diilmuan eta urang ngalaudu ibu-ibu henteu asal beus bae eta beungeut aya batesan anu wajib urang dikumbah dina beungeut urang teh ya dimimiti tempat bijilna rambut sirah nepikeun ka handapeun gado ka dilewatkeun sunnah lebarna tina pentil ceulik kana pentil ceulik bahkan sunahkeun nepikeun ka ceulik ketika urang ubah beungeut teh wayan usahakeun ceulik supaya sampai ka kumbah meunang ganjaran sunnah ulang perhatiin sadaya ulangan sapotong tang ubah beungeut teh ngumbah leungeun awas lewatkeun tina sikut ieu kadang-kadang sok aya jelema ngalauduk sikutna garing keneh karena teu diilmuan geus awas dina caina ge pan diilmuan eta ngalauduk teu asal caina kudu cai anu mutlak makana awas pala hadirin sadaya ketika orang ingin kobakan di imah pagede-gede leuwihkeun tina 20 engke ketika kurang dikobok netes ka dinya terjadi masalah ulah imah kadang-kadang ingin kobakanna meuli ti material teh anu juru tilu teh pan eta mah aya 20 khawatirna ketika orang ngalauduk dikobok ku urang kepretan anu wajib datang ka dinya cai teh ngajadi cai mustakmal teu meunang urang diteruskeun karena awas dina cai kudu diilmuan dina praktekna kudu diilmuan dina adus ge sarua teu asal baseuh eta urang adus teh dina adus teh seluruh anggota badan urang anu kahitung zahir eta wajib kudu kakumbah termasuk sesengereng ibu-ibu eta wajib kudu kakumbah naon cenah eta ustad sesengereng teh 7 tilu 8 2 8 10 hiji juru tilu belah 2 di tengah-tengahna aya nu nyelap hiji cek jawara teh maloket godeng ya praktik ibu-ibu ketika ibu-ibu daug tanggogo anu kadele ku mata lebah di sawang kita eta kaitung zahir lamun kaitung zahir maka wajib kudu kakumbah sedangkan ketika orang nanggege kieu ibu-ibu tempo ka handap nu nengket teh kadeuleut teh eta sesengerek wajib kudu kakumbah makana awas ibu-ibu mah lebah adus ratakeun cai teh bari diuk ulah nangtung naon sebabna sebab lamun nangtung dompetna ngalipet nutup otomatis teu kakumbah eta awas hati-hati geus ratakeun ku cai anu mutlak sebab rukun adus teh salah satu nak ngadatangkeun cai anu mutlak kana anggota tubuh urang ulah aya anu ngahalangan teu ulah aya anu ngarobahkeun sanajan barang suci mana salah satu nak lipstik bedak sampo sabun eta pan ngarobahkeun kana cai makana awas ketika urang adus tong wakasa sabun heula
muncul aya lipstik bersihan heula, aya bedak bersihan heula. Ketika geus lantis ku cai awak urang, karak urang teh sasabun, karak urang teh make sampo, ulah langsung sasampo lamun can lantis ku cai. Geus ieu lah para hadirin. Arahan ilmuna kurang di mana tempatna teu aya deui iwalti pangajian geus deugeutkeun awak urang sing daek ngararaji, sebab eta ngaji teh salah satu ngabdikeun awak urang ka Gusti Allah. Bahkan komo nerima waktu ulah ditinggalkeun ku urang insya. Mudah-mudahan urang nu halala diri ti dieu sing daek ngalaksanakeun salat nerima waktu, sing daek ngalaksanakeun pangajian saminggu sakali, sangkan urang ketika daek salat, daek ngaji, insyaallah bakal diberkahkeun hirup ku Gusti Allah. Amin. Sebab eta mah geus janji Allah, ketika manusia daek salat anu lima waktu maka bakal bagja dunia akhirat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bagja jasa pikeun manusia anu bisa ngabersihkeun hatena kalayan iman ka Gusti Allah. Tur bagja pikeun manusia anu daek nyebut asma Allah, aya mukabbiron tegasna madep kiblat ngucapkeun Allahu Akbar. Tegasna salat lima waktu bakal bagja. Terus urang hayang berkah hirup, hayang maju usaha, cicing di Cipare, teu kudu nyar jampe ka Girang Kalandeuh, gerak rapihkeun bae salat lima waktuna. Insyaallah ketika urang geus bisa ngarapihkeun salat lima waktu, hirup urang ku Gusti Allah bakal diangkat derajat. Amin. Ya Allah ya Rabbal al hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan urang ngundang perkumpulan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Urang nu halala diri ti dieu minta ke Allah berkah rajaban, penting ieu kumpul di kampung Cipari, mugia jaga di akhirat sing dikumpulkeun deui di mana di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu katihatur, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.